itu karunya si Abah rewaseun. Itu Abah ambu. Iya saha itu. Nami abi kabayang di Gunung Cicir. Udah kayak nama kayak salam eta terus gituan. Tuh butuh bayang nama Inggit. Kelaba abi murid Nanjengan Burhanuddin, mungkin atau abi teu serius kasih hitam. Teu percaya Abah hayangna maneh ini tuh dia. Nulisnya kabayang. Tenang itu nggak edit untuk kembali. Kabayang. Punten nah cara pikir kemarana. Terus si kabayangna menuju ke Bandung. Emang kabayang. Oh, jadi we terjadi. Emang bae naon kabayang? Assalamualaikum. Ambu. Assalamualaikum. Kenaon ya? Nya setuju janji mantan. Astagfirullah, salah. Salah naon geus nikah teh we. Kaladin, gimana mah? Maksud abi. Alah pura-pura terdaik sok we, manane dua eta nikahkeun. Sana doa dengan mas kawin 2 gram dibayar tunai. Saya nikahkan Ambu dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah, abi terima nikahna Kang Kabayan. Abi kumaha? Tugas-tugas geus Beres, geus sebenarnya deui. Ketemu kabayan dah. Aduh, Sayang, akan kan ayeuna teh jadi suamina Ambu. diam Ambu. Meuni kitu ih. Kira-kira mengadeketan si Nyai bisa tuh nyambok. Bisa atuh Pak Bupati, da Pak Bupati teh kasep. Abi tabah aksi di madu. Oh, ayah Pak Aceng. Pak Aceng hoyong mau jadi mitra Abi. Haraya. Iki desa amankeun saya tak. Siapa? Naon ieu teh? Oh iya no nami nang iteng teh. Nyapa emang aya naon Pak Bupati? Kebetulan pisan euy, bare ka mana iteng teh? Rek ngaji heula era atuh ke Bapak. Terus mun era kunaon? Wioskan mun abi nambah istri. Pak Aceng bade nambah istri deui. Namun bisa mah iteng jadi istri bapak, teu naon kan Bu? Nyebutna abi masih awet ke Bapak. Pak Bupati, enon dia ngaganggu kabogoh saya. Saya kabogoh ayo. Oh maneh teh kabayan. Ya bodoh geus dilecehkan teh teu ngarasa. Ya beat tuh salaki urang rek nikah deui ge. Halo, Bapak mah geus rek nambah istri deui teh era kitu. Ya baheula atuh kau. Ada ini di desa. Siapa tahu siap sana. Punten, Saha eta? abi ge kabayang. Aduh, bau nih. Angin naon nu maneh datang ka dieu? Angin bekopi. Heureui wae maneh mah. Jadi aya naon ka dieu? Angker butuh pisan. Ki ieu mah jangan ngatur sagalana. Kala mikir heula atuh. Bodoh atuh ki. Ka dieu sakedeung. Hah? Coba naon? Apa ki teh jelas. Kela duit mana duit? Akan aki teh merenana naon ka abi. Wah nyawek gitu. Bener. Tata bisa ada ini. Oke, thank you very much. Abi kawinkeun putri abi itu sareng kabayan dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin seharga 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya itu binti Abah dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin seharga 2 gram dibayar tunai. Kumaha pada nanti? Punten namanya Bapak.
Saya di Kabupaten Timbul Leuwih, Bapak Aceh pas melakukan pelanggaran berat, dia melecehkan anak di bawah umur. Bu, saya di payung atau Aceh di mana-mana kebatin lagi pasti bakal eleh. Awas ya, baik, balas. Nah bisa kieu dok? Siga nama karacunan Bu. Hah? Karacunan? Iya, nu kieu mah siga nama karacunan susu kadaluarsa. Terus kumaha dok? Tenang we Ibu, da aya obatna. Suster, Iya dok. panggilkan Suster Nora. Iya dok.